Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baru de kelas 5. Kumaha kabarna dalamang sadayana? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar ya. Tepang deui sareng Ibu Si ya. Dina pangajaran bahasa Sunda. Tah mingguan kamari ya, mingguan anu kapengker urang parantos ngelaksanakeun PTS ya. PTS nya eta di pengajaran kahiji sareng pengajaran kedua. Nah, PTS naon namina teh? Ayeuna urang diajar pengajaran katilu. Nyata ngeunaan supokona nyata ngeunaan pupuh magatru dina kaca 34 sareng 35. Nah, dina kaca 34 sareng 35 nya. Nah, barudak sadayana kelas 5 urang yel-yel heula nya. Sasarangan. Urang yel heula. Yo, sadayana nya. Nah, SD Alija unggul, cerdas, berakhlak. BDR belajar dari rumah tetap semangat dan ceria. Tahnya satacan diajar di kawitan urang ngadoa sasarengan ya. Ngadoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Tah ya, Ananda Lesya, Ananda Asipa, Ananda Padil, Ananda Radit, sadayana nya kuzan tetap semangatnya. Nah, kamari kantos PTS. Tah ayeuna ngeunaan supokona nyata ngeunaan pupuh magatru. Tah, naon anu disebut pupuh magatru teh? Nah, sataacan urang naon namina teh urang nembangkeun pupuh magatru nya naon pupuh magatru teh urang mikawuruh heula guguritan heula. Naon guguritan teh? Nyata karangan pondok. Nah, karangan pondok teh misalnya pupuh magatru nya dina kaca 34 teh eta teh mangrupikeun karangan pondok. Nya karangan pondok anu istilah nama dina bahasa Indonesia mah lagu nya karangan pondok wangun ugeran atanapi puisi anu disusun make aturan pupuh. Nah, nya jadi make aturan pupuh jantan eta teh naon teh ngangge aturan pupuh tah atawa dangding. Nah, nya disebut wangun ugeran. Ya, disebut wangun ugeran lantaran kauger ku guru lagu, guru wilangan jeung lobana pada lisan. Ya. Baris dina unggal pada lisan. Tah janten naon namina teh? Anu disusun teh make aturan pupuh. Janten karangan wangun ugeran teh mangrupikeun puisi nya atanapi naon teh? Lagu eta teh bahasa Indonesia nama disusun make aturan pupuh. Tah make aturan pupuhna naon? Aya nah di dieu nya nu dimaksud guru lagu nyaeta sora vokal. Nah, sora vokal dina engang teh naon sih suku kata panungtung. Nah, atawa sora panungtungna unggal pada lisan. Unggal pada lisan teh sabada sabarisna teh kumaha nya panungtung vokalna teh misalkan vokalna teh A, untung-tungtungna teh U misalkan. Guru wilangan nyata jumlah engang dina unggal pada lisan. Pada lisan teh nyata setiap bait. Misalkan aya sabaraha bait eta teh, misalkan aya 2 bait, aya 3 bait, aya 4 bait, aya 5 bait misalkan nya. Gitu. Tah, ye dina karangan wangun ugeran bahasa Sunda teh. Jadi karangan wangun ugeran teh nya bahasa Sunda teh aya 17 pupuh. Nya aya 17 nu make aturan pupuh teh kitu nya. Karangan anu make aturan pupuh teh nyata aya 17. Misalkan pupuh kinanti, pupuh asmarandana, pupuh magatru ya. Pupuh itu naon namina teh? Pupuh pucung. Nah, seueur nya pupuh mas kumambang tanya eta teh nembangkeunana teh benten-benten teu sami.
antara pupuh pucung sareng pupuh Mas Kumbambang, pupuh Kinanti, pupuh Magatru nya. Tah kumaha ayeuna teh cobinya tadi kan anu make aturan pupuh, jadi karangan anu pondok anu wangun ungguran puisi anu make aturan pupuh. Cobi di dieu perhatoskeun cobinya. Tah pupuh Magatru biasana ngagambarkeun rasa kasedih, kuciwa teh kecewa, handeueul aduh handeueulnya urang teh misalkeun teu ngapalkeun, mun kamari teh ngapalkeun meureun kenging PTS teh kenging ageng nya henteu diher misalkan tanya. Handeueul ka diri sorangan sarta mibanda watek pepeling, jadi mepelingan urang cik atuh jadi batur teh ulah misalkan nya urang teh kudu sauyunan. Tah ayeuna kan di pangajaran katilu teh ngeunaan hirup sauyunan. Nah nya tapi supokona mah ngeunaan pupuh Magatru. Tah hirup sauyunan teh kumaha nya entong pahiri-hiri entong parasea wae urang sakelas teh komo sakelas teh naon namina teh ti kelas 1 dibikeun ka kelas 6 nya. Tah ieu watakna teh pepeling. Nah, pepeling teh jadi mengelingan urang bahwa urang teh entong parasea wae nya entong misalkan sakelas teh tong parasea wae. Atawa papatah dina sabada aya 5 pada lisan guru lagu jeung guru wilanganana. Nah nya papatah teh sabada aya 5 naon 5 baris. Nya 5 baris pada lisan. Polana kumaha 12U 8I 8U 8I 8O nya. Tah kumaha contohna teh tah ieu nya dina kaca anu 34. Hirup urang di dunia teh kudu akur. Hirup urang di dunya teh kudu akur. Tuh 12 suku kata nya. Ujungna naon ieu ujungna teh huruf U. Tah eta. Nah nya 12 engang. Dina sapada lisan teh aya sabaraha suku kata? 12 suku kata. Ayeuna nu kadua, baris kadua nya silih asah silih asih. Silih asah silih asih. Teu 8 suku kata. Ujungna naon? I. Silih asuh pada batur. Silih asuh pada batur. Tur berarti 8 U engang nya. Tah ieu tah pada lisan kahiji teh sapada lisan teh nyata aya jumlah suku kata benten nya. Suku katana teh ieu naon? Ikhlas, bari, wening, ati. Oh berarti 8 suku katana ujungna I. Jauhan sifat nu awon. Jauhan sifat nu awon berarti O. Ieu tah pada lisan kahiji, ieu pada lisan kadua. Tah dina sapada lisan teh aya 5. Nah aya 5 baris. Tah 1 2 3 4 5. Tah ieu pada lisan katilu. Tah kitu paham? Tadi teh kumaha? Nah nya guru wilangan jeung lobana pada lisan dina unggal pada lisan. Tah gitu nya. Sora vokal tadi kan sora vokal teh ujungna teh naon tadi teh nu kahiji teh ujungna teh U. Nya nu kaduana ujungna I, nu katiluna ujungna U, nu kaopat ujungna I, nu kalima ujungna O. Tah gitu nya paham? Gitu. Itu pada lisan teh nyaeta bait kahiji, ieu bait kadua, ieu bait katilu. Nya. Tah kumaha cenah ngaieukeunana teh nembangkeunana teh pupuh Magatru teh. Cobi tengetkeun nya. Hirup urang di dunia teh kudu akur. Silih asah silih asih. Silih asuh pada batur. Ikhlas bari wening ati. Jauh
jauhan sifat nu awon, kawas manik nu teu weleh rea batur, boga sifat amis budi, salawasna sopan santun, terlepas titi tata titi, tarapisan ngomong songong, kasasaha teu weleh ngaku jeung akur, kanu senang hayang dalit, kanu susah daek nulung, mun gaul tara pipilih. Nah etanya gitu nya nada pupuh magatru teh nya kawit nama ta urang hirup di dunia teh kudu akur, silih asa silih asih, silih asuh pada batur, ikhlas bari wening ati, jauhan sifat nu awon. Tah ieu kan urang hirup di dunia kudu akur, berarti itu mangrupikeun naon? Papatah kan tadi, pepeling ya. Papatah kanggo urang bahwa urang teh hirup di dunia teh kedah alakur. Nah, silih asa, silih asih, silih asuh pada batur, ikhlasnya bari naon namina teh bari entong kumaha kitunya ka rarencangan teh kedah dijauhan sifat nu awon teh, sifat sombong ujubnya naon namina teh naon sok jahil kaniaya ka batur teh ta kedah ditebihan eta tehnya gitu, boga sifat amis budi, kedah amis budi dareh deh gitu kan ya, untung jamutru teh baut wae misalkan kararencangan teh atana pi ka bapa sareng ka ibu guru ditaros ku ibu guru teh meni baut we gitu kan ya tah kedah dareh deh, kedah sopan, kedah santun gitunya. Misalkan teh kujan udah dari mana nak, misalkan baut we ditaros ku ibu guru teh tanya tah eta ngeunaan pupuh magat trunya, paham barudak sadayana? Oke, ku barudak sadayana dikawihkeun ieu pupuh magatru teh nya satiasa di voice notekeun ka ibu nya. Hirup urang di dunia teh kudu akur, silih asa silih asih, silih asuh pada batur, ikhlas bari wening ati, jauhan sifat nu awon. Tahnya eta tah ngeunaan pupuh magatru tah gitunya kedah emut. Nah ieu jumlah pada lisanana teh gitu kan ya, sapada lisan teh aya 12 suku kata nya. Nah ujung vokalna nyata u i o tah eta nya. Kartos barudak sadayana. Nah nya tah ieu oge sami nya, ieu mah mangrupikeun naon namina teh pepeling oge nya, masihan contoh tah janten urang jadi naon namina teh tekenging jadi budak teh tekenging teu akur nya, sok ngaganggu wae, sombong sarta asa aing lah adigung gitu kan ya, tah tekenging ari kakolot sok ogo sifat kitu matak nun loba nu teu ngamusuh, loba nu ngamusuh pami ngaduhan sifat kitu mah nya. Batur ge pada embung dalit teh pada embung caket nya, pada embung non berteman, mending nyingkah kanu berteman kayak gitu mah gitu kan ya, dengan orang kayak gitu mah mending we nggak mau berteman ya. Antukna apa tuh kalau kita bersikap kayak gitu?
antukna mah hirupna mencil teh jantan hirupnya orangan we enggak ada batur gitu kan ya gitu sok bongana sok olo-olo nah gitu jantan pami hirupna kitu mah moal aya batur moal aya rerencangan ya gitu tah mung sakitunya ngeunaan pangajaran anu katilu tah hapunten anu kasuhun ke di naon dihafalkeun deui nya dina kaca 34 sareng 35 tah oke ditembangkeun nah nya di voice notekeun ka ibu nah SD Alijah unggul cerdas berakhlak ya baru kelas 5 sing semangatnya nah ieu dina pangajaran anu katilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.